aya nu ngabutuhkeun mah siap. Mau fungsi dirapikan itu. Nah, ari sia boga anak buah teh ngejar dong gue. Hakan tak sia. Enon itu. Bah. Enon, Bah. Naon-naon sia jangan kehakanan ka itu sia. Apa ada kun tahu nah? Monggo sia tong nema wae geura ini sia. Ya betul, Bah. Ayo berangkat. Dahar tak mawarane tahu nonggo. Ari mana rek mana gitu? Rek ngan tahu naon we kadaharan. Oh bener. Jangan daharan deui gimana lah. Naon wae sok ayo aya wae. Ya, nomor wae hai baturan mah. Kurang emang. Kabagian tugas kurang kadaharan naon nu aya akhir. Yang serangan apa? Ayo. Kemana? Kembang yang kadaharan deh ya? Jadi harus aja. Oh, tuh ya. Ini melakukan orang lain yang harusnya berarti sih wae. Main aing pemikiran justru aing oge interior. Biar kunaon lah. Konseranya pasarangan. Anu sajawah ngalewati kegiatan. Penambang mereka kalian dulu dari kampung, bukan ke kampung, karena mau bagi mana, abah lain cahayang, kan waktu ayam lain bukan ayah waktunya. Mah tukang ayeuna urang lalakon ieu teh. Urang yang awewe Di leuweung kieu moal aya asugan aya anak-anak begu eta nu parawan. jeung nu mau bedog tadi mah. Mana kubang yang terharang dan kares udah buka guru teh gini kan Harapan wae. Kalampahan teh jauh ka mana urang ayeuna? Hese nean kadaharan geuning euy. Geuninganan kalah pangking mangkeluk ieu teh kamarana ieu manusia ieu, ka mana sia? Cita-cita papenya anak begu jeung anak manusia pokoknya teh. Naon ari sia anyar pinanging geus ngomong kasar ka aing? Naon sia teu ngeunah lain aing nyungur kitu. Heeh. Bumbuan teu ngeunah make jawaan ngeunah wareg kana beuteuh. Naon sia teh? Aji nganaonan sia. Nganaonan sia teh? Goblok teh. Sia ti kelompok garong mana? Los mantau ka dieu. Kala. Urang diadukan ieu teh. Aing milih heula aing pangpadab nami. Sia mau kecos geus ku aing dua nana. Aku aing dua nana ka BG. Aing nongton we di Iya. dieu. Ayo maju sia di perguruan silat mana? Garong mana guru sia di papan ku aing. menurut bareng balik kan cicing Siap masalah eta. Ayamnya oh dewek Ijieun lah sia di mana sia ku aing. ladangan lah. ayo sok jeung aing Sia geuning tepi sia. Berani anjing aing ngahena Sok sia bijilkeun pangabisa sia kabeh bijilkeun. Ku aing di ladangan ayo. anjing Goblok sia geuning. Lulu con sia geuninganan goblok teh. Ku aing kudu kieu carana ieu mah. Beak sia kudu kieu mah ku aing sok geura bijilkeun bedog sia. Kang Anjing. Sia teh nyaho aing teh pamuring teh bedog. Hah? Leuh can sia ieu ku aing. Bedog aing sah. Leuh can sia. Aku palawan beakeun ku aing. Ayo sia geura bijilkeun. Lumayan oge sia geuninganan aya pangabecus. geus lanjut urang kasih keduaan lah. Teu kudu ku aing penasaran keneh ieu ka manusia ieu. mau balik ieu mah kudu bebeja heula
anjing siapa? Bagian siapa tuh budak melompat? Ah, ya carana mah lain tuh ieu ku aing dilawana sia mah. Sok, aya kawan mah. Ieu carana jeung sia mah ku aing deuleuskeun perut aing. Bejat ka dada sia. Sok. Maju sia hayo. Sarang! Bah, tinggal itu mas. Duh, kunaon anak aing lompatan, sedangkan di daya Silodaya. Kamu mana kembang lompatan? Kang, Abah, gulungan. Kang Lodaya kendalungan di jalan. Harusnya bencana. Baik enggak duaan. Ulah ngajar teh, tahan wani. Kalau mbak sabar. Kumbang, di mana Silodaya galungan anak? Di simpangan jalan, Bah. Bah, kembali urusan Silodaya mah. Orang jadi bajrak gitu. Halus. Enggak saya paling enggak. Langsung tuh Lodaya. Ayo lah. Kumbang, sekalian anjir nilu, sekalian diajar. Mohon, Bah. Asat cek baik. Ayo lah, kata gue aing. Siap. Karena kisah gitu sih sanjarian geus suka jadi ku aing mah jeung waduh padutna di dieu sia goblok. Tah, ingetkeun ngaran aing sia, teangan ku sia si rek balap tunggal mah. Belah mana kumbang tempatnya? Tuh ini tuh. Kudu lain teh. Oh, ngalawanan jelema teu kira naon gitu. Gimana ya barudak? Bangun parah Silodaya teh. Kumaha ieu teh? Tak gening bang. Lawan hati lain bantrak-bantrakeun. Nah, anu jadi lawan maneh Silodaya. Teuing Mbah atuh saha-saha mah lawan teh yang kuring tadi galungan ya. Paringga kumaha ari maneh nulungan teh? Eta Bah, pas sampeurkeun ku urang di Subajra teh. Itu teh diajak gue heula ka lapor Bah. Bener bang, lalabur bang. Halus aing aya kitu carana mah keur nyerahkeun aing. Ayeuna kumaha bah Silodaya? Geus ayeuna mah Silodaya tong dipikiran. Eta urusan Abah. Mangga tuh Bah ari kitu mah. Jung sia teh, aing mah masih kena lapar nunggan sia teh. Oh, ari si Abah meuni inget teh kana lelabokan teh. Beuteung sia teh kehet si leutik oge nguruskeun masalah. Beuteung. Yang beda tuh bang. Ayeuna urang di Paringga ari ngengat ada harap. Ayo atuh. Bang, urang yuk kan. Jagoan mana mah kumbang jeung si Abah. Oh, geus di dieu maneh mah kumbang. Di sisi Abah butuh tenaga maneh bantuanana.
seureun bajra. Bah, emang aing nu kamari, Bah. Oh, bener nu kamari teh ya. Wanian, oh, ge si Tangkurak datang ka dieu. Ieu yang barudak nu kamari teh. Heeh, Bah, ieu. Arek nahaon sia datang ka dieu. Sajelma kieu mah tong obatannya, Bah. Datang ku aing. Tahan. Aing ngajagor ka dieu arek nepikeun parentah. Parentah naon? Parentah di dudungan aing. Saha dudungan sia goblok? Kang Kobra. Naon pasuna? Tantangan. Tantangan naon? Duel. Duel, uruskan lagi masalah aing kamari. Ada yang dur. Aing penasaran we, Bah. Kudu jantan sia teh hirup teh. Aja itu, Bah. Urang luot ka Bah ini. Di mana siapa dumukan? Di daguan di Pasir Kawung ku aing. Kumaha Bah? Geus aya nama urang rumkeun heula urang yang rencana. Halus kitu mah, Bah, satuju pisan.